Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyaho. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyaho. Aya sabaraha kuda Allah nyahoeun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasireup-sireup katubatu mah Allah nyahoeun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu ye tancepkeun ka jero hate pelakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoeun pamajikan aing ge nyahoeun tumak nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sireum nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha nu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun biasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga keyakinan ieu jadi wali boga keyakinan ieu Allah wajah nyahoeun sasal nyahoeun mah isi urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isi namat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan oh diu rapi dijebur gegerang Allah nyahoeun biasa batur teu nyahoeun Allah urang mah lain guriwol wih siapa gede ama tuh ya belaon budak ngadu nu kos itu oh ka Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut ti mimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau-pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh madak disebut ge pulau-pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledeg nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mata disebutna ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka dieu teh nae getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah guys ya namanya guys asal guys ke hiji guys tanda-tanda eta guys bisa disebutkan guys gitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun esi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun biasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun
Teu sieun walima di mana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dekat tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wudu na bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tancan datang kabar enjak usolli Allah berbalik uji naonnya ingat ulah bae keur tadi pae aja bae diuknya na eta ai salat masjid ai diuk henteu coba ge kanu borangan ge les dia kos bungkul ngaku sia terus kita salat masjid Allahu Akbar lain pikiran ke Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani set bes ngopi biasa kertek-kertek kemana sih dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala kajuring ka dia sia ai wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudu ai sholat Allah kerek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak biasa tah mah kuntil anakna tah mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak momonon juri galak biasa tah asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teh nyahoeun bratayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teh nyahoeun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus jangan sepi ya ngeusan kencan ya barang geuleuh jeung 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun manya aing di dieu bae deui manya teu balik teh geun teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya eleh ku juring cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong sabadeg kieu pokona kunti anak juring segala nanaon babuk ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum baheula cenah teh wani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur biasa atuh pada ini mah ruang gereuwig bukna ge ruang gereuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku sana iya kunti anak dibabuk ku aing nya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong na burak lumpat nya datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk ku aing leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman itu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang ieu sa nini cek cenah teh dibawa ka mana ka rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig pugukeun jadi nini geus ku jana pajar dibabuk jurig cak santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah barloon kabeh nu borangan mah ucing Allahu Akbar tengah penting Allahu Akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya
wah kajian kuku mah juri gimana hati nangis gitu pak manu borangan nggak sudah juri kajian kuku mah enggak jana robahna galalauna ketayap bu SD lah daripada aing ada yang gimana nges aman ge ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantong pan aya amrang-amrangan asal lempang kersek-kersek asal lempang kersek oh cak anu keur penting teh ieu goreng jurinya ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu tentu kudu borangan-borangan geus udang penting yes wudu kesalahan lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal aya naon Allahu akbar brek leh moal aya naon eta kayak pocong lah lain dah mah prak dibukain hehe gitu je pocong beneran tuh duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang ngacicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun mata ahli Allah teh kudu sieun begitu datang orang kercicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing majelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha oh lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cak pamajikan setan pencit ku aing bisi setan oh setan sia cek pamajikan sok maju kos kitu ka haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut eusina laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah dua katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hati ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbu tak yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun Masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat
di samping kajeroanana kajawan poe kagak luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kedua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoan sabaraha siki nu aya di jero nyahoan eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoan aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoan Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik kanyahoan komo nu gede walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa teu teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang ta irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan lantaran unsur bumi berarti eueuh cai jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang sakap di jero taneuh hawa pae urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu pae jelema di jero taneuh teu pae kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meureum pae dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal katangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia seuneu boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC tiis sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet teureun nu nyekelan kolam penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah
penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mentak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah kurang mana tah Cikupa di deuleuh kunyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh we ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideuleukeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sampai deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideung nuan matak gideung kunaon emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia nu salah berarti turun careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat moal paeh mangan sakali doa ieu bloon sia mah kunaon ceurik cek malaikat gas sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mendak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel we daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tambah digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tak dibere ya ke polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot kurang daun. Baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kudu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajen kuku mah ge ditiru engke na ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh si harayangnya wah Ki Hairun mah heula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu sakali deui bareng naik kareta sakali deui di Surabaya dekat dieu ye Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi sakeuna teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah mangke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleuh jadi tama dua macam ima jadi duit wah ima teu kadeuleuh maning mana tah asalna maning teu kadeuleuh bisa maling batur
emang siapa pikiran gitu wae jing cuma teu dibere ke Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa bener lah teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon kana gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib eueuh anu nyaho illa hu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak doa saja orang nyerahkan ke Gusti Allah ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hazwaman kibe ka dieu teh atawa datangkeun kana ka dieu tah katungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha we akur we eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napa tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiras terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sik ka dieu make udang-udang make buntut tak dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtidah tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtidah sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtidak make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur riya ilal murai moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya urang nyaho katatang jelema teh
iya jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing ieu teh jelema mabok ke kanjeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik nya jago eta jajawaran kanjeng kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masinekeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria kanu ria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi menang meureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas iku mah ngayahokeun ikhlasna ja hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nuturkeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suserian sorangan bae nyaho urang kunaon mabok kepayang ieu budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susumputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah pas kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih Allah diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik ngalagaan keneh mah kanyahoan baik kanyahoan tina diuk ke kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gideuk bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanyahoan geus kitu bae mantap ke lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencamet tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat kanjing nabi mah nyahoeun jadi dibere nyaho ku Gusti Allah
tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoan jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib, cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna. Urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang gitu kene. Wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget janana ge. Nah iyalah Allah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu. Sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah. Ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah. Moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha. Nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk. Teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukeun isuk. Teu sabenerna mah. Nemantak ya hudang begitu hudang teh baik jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang, aing deka itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar berarti masih kene syariat. Tina hudang bae geus kanyahoan, ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teh teu boga rencana nama. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarang datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nyana teu. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jauh isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jara rahim awewe bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jara rahim kecuali lubah gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh.
apakah di kampung orang, apa orang keur nyaba ke Lampung, apa keur ka Surabaya, apa orang keur ka Mekah, keur ka Madinah, teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh, padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh cek ahli hikmat hukama profesor Islam, eta teh di dinya teh aya taneuhan, eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui, tanda eta teh taneuh kuburan urang. Lah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae mah kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi lagu malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil maqar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Kurang geus kasieun ngadengkeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tali. Nu nyaho kajeun kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang reup bret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, hujan. Sakala hujan bae. Hujan bae ku ini di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cek Gusti Allah. Hujan bae aing. Cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku sia halu. Ayun-ayun ku sia halu. Wacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek Gusti Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah, geus macem-macem. Asal anu hajat teh geus sempak ka malaya di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah. Tetap hujan bae cek Gusti dek dihujankeun bae. Ya Allah, ya kan. La ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyaho. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyaho. Aya sabaraha kuda Allah nyahoeun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasireup-sireup katu-batu mah Allah nyahoeun. Eueuh mun teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jada damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate, plakeun, kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing nyahoeun, pamajikan aing nyahoeun. Tumak teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sireum nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat, sabaraha nu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan. Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun. Wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga keyakinan ieu jadi wali. Jadi wali, boga keyakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amatnya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ieu. Isin ieu.
Picen TV ganti nu gede. Isi dulu ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah jauheun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isi namat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho lamun eueuh diu ulah kena kadeulean oh diu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun biasa batur teh jauhan Allah ulah mah lain griwol wih sia mah gede mah tuh ya bloon ulah ngadu nu kos itu oh ka Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyaweun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyaweun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh madak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledeg nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta terus gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka dieu teh nae getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nyong ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah guys ya nata manggis asal geus kahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun biasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata atuh lah sieun-sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun-sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dekat tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suka gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tancar datang kabar encah usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ge kanu borangan ge les dia kos bungkun ngaku sia terus kita salat mah sieun Allahu Akbar lain pikiran ke Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala kajuring ka dia sia wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudu ai sholat Allah kerek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak biasa tah mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kuntil anak di samping seuri sok ngababuk teh kuntil anak galak memonon juri galak biasa tah asal liwat ka dinya galak tah
hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh hadiran. Aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka hadapan panggung hees nya mah teu nyahoun berapa yuda Nanang Qasim segala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus jangan sepi ya geus cancan ya urang geuleuh jam 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun manya aing di dieu bae deui manya teu balik teh teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong sabadeg kieu pokona kuntianak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cenah teh gawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruang growig bukan ge ruang growig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntianak di babuk wae jak nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah buak lumpat nyana datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae lah beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang ieu sa nini cek cenah teh rek bawa ka mana ka rumah sakit kunaon kitu di babuk jurig pugukeun jadi nini ge ku nyana pajar di babuk jurig cak santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah barloon kabeh nu borangan mah ucing Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatana geus kitu bae manu borangan geus jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketayap-ketayap bu SD lah daripada aing ada yang mending es aman ge ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek oh cak anu keur penting teh ieu goreng jurig lah ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu teu kudu borangan-borangan geus udang penting geus wudu salena lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal aya naon Allahu Akbar brek leh moal aya naon eta kae pocong lah lain da mah prak dibukain hehe gitu je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang ngacicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teh kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teh kudu sieun begitu datang orang kercicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing majelema sia mah setan deuk naon sia deuk naon sia tuh lamun digalakan setan sieun lamun urang sieunan setan seuri sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cak pamajeng setan pencit ku aing si setan
setan sia cek pamajikan sok maju kos gitu ke haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut sida laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah dua katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeus saragag sabaraha daun ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantap teh tancapkeun lakeun ka nyaho Allah di jero dada urang bukakeun hati ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbu tak yakin urang eueuh nu nyaho kan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun Masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh di mana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi di zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buah caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kejeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh ka tela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tanu siki leutik kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa teu teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang tah irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa opat urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan lantaran unsur bumi berarti eueuh cai jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari
pae sinar lantaran di dalam orang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa orang sakap dijerot hawa pae orang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galanya jelema di jero cai teu pae jelema di jero taneuh teu pae kumaha Allah bae seudeuh biasana di mana meureum pae dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia sana boro-boro neulem haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae kan Toshiba AC ti sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil barri wala rutbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet teureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain cerita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun leumpang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mentak malaikat deuleu ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah kurang mana tah Cikupa di deuleu kunyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh we ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideukkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleu kalau ngapun neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia deuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ke waktu ajal beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleu kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya mesti carekan ku Gusti Allah henteu salah sia nu salah berarti turun careurik atuh jadi cengcerikan moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doa ieu bloon sia mah kunaon ceurik cek malaikat
gas sia ge bakal pae sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum billail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggam roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat pae, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sifatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat da ya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruh tamyiz kapanggih jeung wali, kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag juri lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak boki ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nyana teh aya sumur wel ngompol eta kos itu nyalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Mata cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh ya niam man layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah, maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Oh maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun, pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun. Ma jarahtum naon ku urang dipigawe. Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegang nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi penting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean digawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah. Mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis
kumis rongkom kan janggut segala rupa hirup bulu kewek panjang bulu iya panjang coba ashabul kahfi begitu muksal minatam li khomatun sarifun usdun manus kapal yatatun skitmir eta barang hudang teh aja handele je begitu ya gitu amat cekena sedangkan rasa anangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat nyata kumis pugus jage emang aing panjang atuh banyak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sagedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah. Ih kira ashabul kahfi urang dongeng ashabul kahfi bakalna aya khusus surat kahfi ya Allah ya Rabbi prameyasan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu. Aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae. Iya kabeh kaluan tidak kaya Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya 30 aya 40 aya 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqbo liuqbo ajalum musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta kara dicabut ruhul hayat pae beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu bisa nyuntik dokter pae geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal pae isdek bae pae di ulah percaya ka dokter ulah percaya ka obat tambah sakadar syariat enggak henteu masalah da pae mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna